ge si Idah teh. Dah. Pulan, Pak. Bawakan cai dah. Nginum aing lah. Nya. Aing cecalokan di tadi teh. Hayang nginum aing teh baru deukeun he. Astagfirullahaladzim nya kunaon sia teh kakolot kieu-kieu teh. Sia teh ngewa apa kumaha ngomong. Durhaka sia kakolot kieu. Men sebelumkeun wae baseuh aing tuh. Pura tekah aja tuh orang bersihan he ku abi. Teu kudu lah. Tak kitu patut ge tabacos. Sakira-kira hayang aing tuh dipencet ku aing tuh. Nah, sih garaneng di luar. Naon sih garaneng mau ke istirahat ge. Tah gara-gara lanjut maneh dititah nyokot cai doang game ditebacos. Pasti gara-gara maneh dah. Bisa tuh sisa poe tong nyeun masalah di mah ieu. Karena kita teh haja mon kudu kumaha atuh. Si ai diomongan teh nemal jeung nemal dasar teu guna. Gus lah ka ditu ngejanggor. Resep yang gua banget sih. Buruak nangkung sih teh. Yang pernah kau bosan menemani aku. Di dia mangkuk tadi mulai macok dan denganmu merasakan ini semua, berharap semua takkan pernah berakhir. Salah mang itu kunci balikan dia, balikan di ulang kemarin tentang masih ada di sini. Mana tuh Seidang? Kini cek teh mulai gerak. Mau naon me dah? Mana pula wa? Mana pula? Yeh, sampo geuning es. Iya tuh. Bangun kangeuna lo mau ditincak mah ya. Oke lah. Itu juga teh Indra. Cokot di sambungan cokot di. Ulah itu atuh. On, tengen halin. Sia tong sok itu, tong sok abong keneh babaturan aing teh sempurna. Dijing teh jelema kieu mah teu pantes diantep. Eta nyahok mah aing hirup-hirup aing. Wah, yakinnya sih mah. Awas nih cek teh mulai deui. Ibu ceritakan padaku tentang isi dunia. Ibu yang pernah kau bosan menemani aku. Ibu yang pernah kau lelah Sabarnya teh, Siti yakin teteh pasti kuat. Tong didengekeun omongan jelema nu kali itu mah. Geus capek sih, geus capek. Umi ahun da katanya eueuh. Sabarnya teh, percaya ka Siti. Suatu saat teteh pasti menangkan keagungan anu teu pernah disangka-sangka. Teteh pasti menang jelema nu bener-bener nikahnya ahli. aku hanya
Aduh, eta anak bapak mereka mana gelis? Atuh ini akan mau nama anak bapak nu panggelisna. Atuh sumohon anak bapak dilawan iti. Pak kabogo mau narik ka dieu hege teh. Hegay atuh keur anak bapak mah anu henteu ih. Manehna mah jantung di dinya. Ngadengekeun lin. Asup jung, kasopanan hirup teh. Ya pura mohon maaf ya. Lah antep keunang kudu mikirin udah kitu, udah teh nya diuntung. Heuh lah ngariweuhkeun. Neng mah berangkat heula nya, Pak. Geus gadis we budak teh. Aduh. Capeknya, A. Lumayan sih ya. Emang masih jauh Mina? Teh si A tos caket tuh itu Bu Mina. Yuk tuh yuk, masa kuat capek. Mau istirahat. Ayo sih, tapi gendong. Ih, jarang ketemu. Kali ini ketemu manja. Udah, jalan kaki yuk. Ayo. Ayo aku obat. Iya, Neng makan. Tuh kita tuh, isin. Mau naon da isin kusaha si bapak ge lamun terangan mau kula naon. Wah, calon penantu teh sudah datang gini. Tuh itu bapak. Pak, alhamdulillah. Aduh. Atuh Neng, suguhan-suguhan cai atuh si AA eta. Lah gah, ku bapak ka itu. Bios Pak, turun naon. Aduh. Ah, daripada aku itu mah ku abi we, Pak. Antosan heula nya badannya nak kelaut. Mak, mohon. Alus, kolore pagawean teh nya. Kumaha deui atuh mohon, pantai teh capek tos nyeuseul. Capek teh tos istrika, tos nyeusehan, hayang istirahat. Ngabangus. Nyeri mohon, aduh nyeri. Dengekeun nya ayeuna ku sia. Boy ayeuna sia tong keluar kamar. Aduh mohon asatkeun nyeri mohon. Emang kulon deui masa ulah keluar. Sia mah teu kudu nyaho lamun cek aing ulah keluar. Awas sia lamun keluar. Tapi kan Ah, Ibu ceritakan padaku tentang indahnya bunga. Ibu ceritakan padaku tentang maafnya Lami. Atuh ieu caina mangga deuleut. Nuhun Pak. Nya sok atuh adi heueut. Aduh, naon bak teh masang keluar. Mana? Antosan heula nya. Setari kemana cek yang cicing di sekali. Yuk yuk. Sia teh kadenget teh ha. Cek aing tong keluar. Ih nya. pantai teh kudu salat mohon, kudu wudu. Lah,
cek aing tong keluar. Kayak alasan udah segala. Kan teteh sholat meren mon. Cicing. Sekali deh sia keluar, kunci ku aing. Ya Allah. Amun ama mandi heula nya. Mun mangga. Antesan nya. Bakat si Neng mah mandina sok rada lila. Sekalian bapak ge aya perlu heula nya. Ya, mohon Pak. Sawios. Bisa enanon mah lah, anggap aja mah sorangan. Bapak bade aya prayogi heula di kantor heula nya. Ibu ceritakan padaku tentang indahnya bunga. Ibu ceritakan padaku tentang isi dunia. Ibu, jangan pernah kau bosan menemani aku. Astagfirullahaladzim, teteh kunaon? Istighfar teh. Ulah gitu. Sok, mun aya nanaon cerita. Ante, sehari eta. Aku hanya Naon itu teh? dan kau bisa melihat Nuhun lah ama di dieu nya. Wah, siap ku aing. Sia mah ngahajanya. Tong api-api lewe lah, geuleuh aing nempona. Api-api kumaha mon. Masuk api-api yang dipikarunya lah. Ngewa aing ngabeungeutna. Nyaho teh sia teh di saha? Kabogoh aing. Batu nyaho mon teteh mah kabuang maneh. Ngebangus. Dikunci sia ku aing.